Tepang sono para alumni SPGKP Paseh angkatan tahun 1880 hiji, parantos lumangsung dina dinten Salasa, kaping 13 Mei, kalawan saung nusa resmi di Balai Gede KP Tur Resto, tempat nu aya di Dusun Cimadin, Desa Cipaku, Kacamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Kagiatan ieu dipalaksana ku salah sahiji alumni, Bapak Dr. Andes Haji U. Abdullah, kalayan dukungan pinuh ti Ibu Elis Suryati, SPD, nu jadi owner Balai Gede. Para alumni sasarengan nyangking kabagjan, silih rohang kenangan, dina suasana nu pinuh ku kahadean jeung silaturahmi. Nu langkung matak betah, salila acara lumangsung, para tamu tiasa nyicipi rupa-rupa hidangan khas Sunda anu saheut rasa, timimiti sangu liwet, pais lauk, kerecek genjer, sampe goreng, dugi ka es goyobod anu seger. Meninggal karena kondisina, situasina, alami, enak tuang mana, mudah-mudahan Balai Gede langkung maju. Genah merenah tumaninah tempatna asri. Aya balong, aya tanggo ngawangkong, saya sekadena ka Masjid Caket, nuawi simkuring sapara kanca, ngelaksanakan kegiatan-kegiatan SPGT, osok di Balai Gede. Tuanganana atau asri Sunda karasa, terutama karedok lincah sareng cek genyer, aduh luar biasa. Kabeh eta hidangan dihidangkeun kalayan palayanan nu tulus tur lemes. Suarana musik live oge ngagaur leuleus ngiringan waktos tuang, ngalantarankeun suasana janten leuwih syahdu, romantis, jeung karasa akrab. Musik tradisional jeung pop Sunda dileuleuskeun dina sora suling jeung kacapi, nu ngingetkeun kana kaendahan budaya urang sorangan. Balai Gede KP jeung resto sanes wungkul tempat kanggo ngariung, tapi oge tempat nu sampurna pikeun resepsi pernikahan, ulang tahun, arisan, rapat, atanapi sagala rupa acara istimewa liana. Kalawan tempatna nu lega, parkiran merenah, udara seger, jeung dekorasi alami nu matak betah, Balai Gede ti janten pilihan anu taya bandingna di wewengkon Paseh jeung sabudereuna. Pikeun para wargi anu hayang ngarasakeun kasundaan dina saung nu nyaman, jeung rasa masakan asli tatar priangan, Balai Gede KP jeung resto nyaeta tempat nu pangidealna. Hatur nuhun ka sadayana ka alumni SPG 81 anu atos nyumpingan ka sareng ngaunguhan kana uleman ieu acara di Balai Gede. Aya sanes mang ngaturkeun nuhun pisan ka sadayana buka sumpinganana sareng ngaluangkeun waktos ka Balai Gede. Paseh, Kabupaten Bandung, Tim Liputan Dapur Hati, Roni Mardika ngawartakeun.